Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si Buntung Jago Tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atau supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Jurus cari nok toplek nobros dada ngan baik ki janta tekurang-kurang ranjingeusna manehna ikatnya gilikreun awakna semua ngareundeuh leungeun katuna anu geus dibeberkeun dipake mapas ramo-ramo sedang leungeun kenca ngadius rek mempeg sirah tapi karena gesurti kana gerakan lawan sarta pangabisana jauh aya di saluhureun ki janta tengejat manehna ukur miringkeun awakna sarta leungeun anu rek mapas ramo teh ditewak lep deui ngareunteut kep deui leungeun anu rek ngababuk sirah teh sakilak ditewak bareng jeung eta karena langsung nyentok ka hareup bari satengah tepak deku anu akibatna kacida hebatna awak ki janta anu sakitu jangkung gede teh ngalayang luhureun awakna sarta langsung ngagedebut nang kubat. Aduh. Aya karasana ki jantra karena teteus narajang ngadon ngajega we di tempatna. Montong pakai gede HP sia. Ceki jantra bari ngorejan. Dasar rawan sia. Masih rek ngalawan karena bari ngadeukeutan. Ki Jandra bari nahan ka nyeri teu nemal deui ngarasa wirang oge dina sageprakan geus namru ku kituna manehna boga niat rek ancur-ancuran srep nyebut bedogna keren pisan euy nyebut bedog mah heug atuh teu ade ari dilawan ku lemor mah karena ngalugas deui bedogna. Ki Janta langsung nyabetkeun bedogna rek ngarok sirah karena rikat ka kenca terang bedog ditakis. Ki Janta kacida kagetna mireungeut tanaga lawan kacida rongkana can bea kagetna karena geus ngadius deui nyabetkeun bedogna ngala kana beuheung jeleng Ki Janta nglolok silahna hiu bedog disabetkeun des dipake nakis tapi lain deui reuasna sabab karena ngalawan dina waktu ngan sajorelat ngalobah arah bedogna rek ngahanca babajik jauh Ki Janta ngajaul bari satekah pola nyebetkeun songo bedogna kana sirah karena gila karena ukur nyerong ngangenca seak bedog nyuruntul deuk nobros dada. Ki Janta sakilat ngagilet katuhu bari nyebetkeun bedogna di barangan leungeun kenca anu teu kanyahoan ngadius kana palipis jebrot. Tetela bisa ulin si oge Jandra cekarna bari ngecat ke tukang sabab mireung bedog Ki Jandra geus nyuruntul deui rek nyabet ke kemplong montong loba omong sia dia Ki Jandra anu ngarasa meunang angin terus ngadesek wah bener Jandra Andika kudu gede hate jeung narima kana kanyataan yen dina poe ayeuna Andika kudu ngaku taluk cekarna bari nyilangkeun bedogna di hareupeun dadana. Ulah disaruakeun jeung si Bahrowi anu babari taluk kitu wae kaula lain si Bahrowi anu tukang leletak ngadenge omongan kitu Bahrowi anu tadina oge geus gugudug amarana teu bisa deui nahan. Urang ajar sia abong
anu ke sakarat kemana wae siang ngacapuk teh cek Bahrowi bari luncat ka deukeut karna rek milu pitotama. Tenang Bahrowi, keun weh biasa anu ke sakarat mah sok ngacapuk. Karena bari mere isyarat sangkan Bahrowi mundur. Hayo jantra, gerak terukeun pangabisa teh. Montong loba capek sia, bosan ngadengina. Ki Jandra ngahuwalkeun. Bae atuh tarima yeuh cekarna bari suuk nyebetkeun bedogna. Rek nyabet urat peung. Lep Ki Jandra depok. Bari sakilat nyebetkeun bedogna rek nikas dampal suku karna. Anu harita keur ngalayang. Diajar deui nya ka bedog teh Jandra. Prang bedog ditakis kalian make tanaga anu sapinuhna. Celang bedog Ki Jandra leupas tina cepengeunana. Lain deui kagetna Ki Jandra manehna teu aya kasempatan. Geus ngarasa dina dirina meunang angin, dume geus sabora kali bisa ngasupkeun jurus orai gibuk. Nu jadi andalanan, rasakeun sia. Dah jurus orai gibuk, tutungkusan Ciaro karena Jumanta teu sirikna empat ningali gegedugna bisa ungkulan karna teh. Pogo we kadengin aku karna mah pacida matak ngaheabna. Karena nu harita rek ditarajang deui gentak ngorengkal udang, tapi Ki Jandra teu mere kesempatan dina waktu mansa jorelak geus ngirimkeun deui tajongan anu maksudna rek ngalah ka kempong karna anu harita ngajurung kunung. Iya, rasakeun sia kana hiu. Waktu suku jebrag Ki Jandra disapatkeun rek ngahancak ka kemplong, tapi kalian jadi sangka-sangka karena anu keur ngajurung gunung teh tekebat tengkat, tapi manena langsung jungkir koprol ke hareup jungkir balik anu saterusna nangtung ajeg bari gentak masang kuda-kuda dina jurus badak cia. Urang ajar sia. Dari mah ya tutungkosan ujung kulon. Cetra. Cekarna bari langsung ngerubah kuda-kudana. Dua dampaleungeuna dirangkepkeun dina tarang mangrupa sula badak. Delila manehna nyebrut nyeruntuh rek nubruk Ki Jandra. Ari Ki Jandra anu can apal kumaha kahebatana jurus badak cehea. Ribet nakar waktu mireungeuh punu karena anu nyolonton teh sakilat manehna ngababukeun peureupna. Hiu ngadadak Ki Jandra ngegero leungeun kencar karena dina kecepatan anu luar biasa ngahabek kana dadana. Tacan oge kaburu ngejas di barung bari ngajawa sabisa sahibas dada dampal leungeun katuhuna karena geus ngahiu ngagunakeun tenggelan ujungnan rek ngahanca sirah. Ki Jandra ukur bisa ngedeng-dengkeun sirana sedengkeun manehna teu boga sangkaan lamun tenggelan eta mangrupa jurus andalan karna. Haba rampayak Ki Jandra langsung ngarempayak bari tepak deku dina kaayaan kitu. Cedak deui tuur karna ngapeset kana dada anu baru karna matak. Ginggiapeun anu ningali malah sakur anu ningali mah kabeh oge eueuh nu teu calangap nyaksian kumaha rongkana akibat anu tumarepna. Awak Ki Jandra anu jangkung badag teh nepi ka ngalagadai. Anu satulurna jungkir balik dibarengan ku ngagerung matak. Tunggal jumpalik awak Ki Jandra teu beda lir karung bangsa digulingkeun. Waktu Ki Jandra rek udang Porolo Ki Jandra ngutakeun getih hirup. Hayo maju sia Jumanta lamun hayang utak getih mah. Bahrowi wah bari bangun anu mupuas siga nama males Jumanta anu tadi ngeyehkeun. Jumanta teu ieu nembalan ngadon molohok we nyaksian gegedugna anu ngajoprak teu walakaya kagamar sorot mata pinuh kahariwang. Kumaha Ki Jandra masih rek merugua cekarna. Bariko
Singogo hareupeun Ki Jantra anu tina sungutna masih ngalay ngaluarkeun getih. Jawab leungeunna garamang kana awak Ki Jantra. Karasa keneh gegetug ketug jajantungna. Ciciren masih hidup. Anu saterusna manehna merentah ka Ki Jumanta jeung Dulmanan ngagotong Ki Jantra kanu ieuh sangkan teu kapanasan. Mana jago Ciaro teh euy. Ui teu eureun hohoak. Madenge kitu karna siga mejengkeleun. Repeh Parwi. Sarua patalukan mah teu perlu hohoak. Leuheung ieu mah dina tarungna teu ngaluarkeun siih siga didinya sakarna bari mureleng. Madenge kitu cep Parwi teu wani nembal. Dan memang kitu kanyataanna. Harita manehna mah pancana naon oge geus ngaluarkeun bedog dina ngayonan karna teh. Kadenge Ki Jantra maregung nahan ka nyeri. Sabar Pak Jantra, mana naon? Asa ulah ternyarios cekarna bari mariksa deui awak Ki Jantra. Nyaritana teh salehna keur. Bubudeuna siga biasa deui we teu nemongkeun sikap ngamusuh. Ieu teh kacida matak bingung napikeun Jumanta katut Dulmanan mah. Aduh. Ki Jantra masih humarurung. Prai beunta setengah meletet ka karna anu tepak daku hareupeuna. Tahan Pak. Moal saweos-saweos. Asa ulah motah sareng seueur nyarios supados ulah batuk. Ceuk karna bari nyusutan getih anu ngalembereh kana gadona. Tindakan karna kitu teh pikeun Ki Jantra mah nimbulkeun ka aneh sarta ngadatangkeun rasa simpati. Reup wae manehna peureum ngarasakeun awakna anu karasa asa remuk satulang sandi. Pamirsa, tunda heula Ki Jantra anu ayeuna mah geus taluk sarta daek teu daek jadi bawahan si Jakalara. Ayeuna urang caritakeun Adria anu ayeuna mah jadi mimilu ka Andi. Adria harita mah ngomongna teh rek indit ka Tangulun, tapi teu jiga indit sabab hatena dilimpudan ku kasieun sok sieun panggih jeung wigena atuh rek balik lakaran sali teh teu wani deui. Ukituna manehna cicing we di imah Ki Sahudi. Padahal ari hate mah inget wae ka anak pamanjikana anu meureun nepi ka kiwari haliwangeun sabab manehna geus lila teu balik. Lantaran ngarasa teu ngeunah cicing di imah batur bari teu boga gawe. Nya manehna teh dibere ku pagawean ku Pak Haji Sobana. Diasukeun ku Andi kabeneran teh Haji Sobana keur ngabutuhkeun pagawe pang-pang nama mandang ka Andi. Ongkohna ari jalma jegul meleo Pak Haji mah teu kurang pagaweana. Antukna mah Adria teh jadi betah cicing di Cipancar. Atuh di sela waktu senggang manehna sok tetelepek ka Andi khusus nama dina widang pangembisa. Sok sanajan kasebutna Andi teh umurna mah pantes lamun jadi anakna. Tapi geus kabuktian bahwa sena mah sakitu hebatna. Atuh Andi teh hese lamun di penta ilmu teh lamun nyase sok hut-het we Adria teh ngajurus di buruan sakapeung sok diajakan ulin ka pasir ayakan. Atuh pikeun Adria mah beuki we helok ningali kahebatan Andi teh komo sanggeus nempok kekuatan leungeun buntungna lamun dipake nonjok tangkal anu sakali habek peunggas atau semplak. Naon anu kasaksian ku Adria geus teu kagambarkeun rasa helokna. Ku kituna ayeuna mah tingkat pangabisana Adria teh nambahan. Beda jeung mimiti. Ari mimiti mah tingkat pangabisana teh teu beda we jeung Sudinta atawa Ardasim. Tapi ayeuna mah sigana lamun disanghareupan jeung Mbah Rowi oge
moal ngalawan asor. Sabab hampir kabeh gerakan-gerakan Andi geus kacangkem ku manehna. Hal eta teh ngajadikeun hubungan Adria jeung Andi beuki raket. Atuh dina umakuna teh Adria teu beda ka anakna we. Malah pernah Adria teh boga niat rek ngajorag Bahrowi ka Gajah Ngamung. Ti dituna mah rek ngebrehkeun bumule oge. Apanan pangna manehna jadi misah teh Bahrowi sabab ku ngarasa dizolimi wae. Teu adil dina babagi hasil. Tapi ku Andi teu disaluyuan lantaran urusan Bahrowi mah moal ngalibatkeun batur. Dina hiji poe Andi init deui ti Cipancar salian ngaleungitkeun ka kesel teh manehna maksudna mah bari ngadengikeun susuganan meunang beja ngeunaan Bahrowi. Tapi nya kitu we kanu deukeut dari haja rek ngajorag ka Gajah Ngamung mah sok sieun Bahrowi teh aya di dinya. Jorojoy beuti inget ka Tarsia. Manehna jadi hayang manggihan lainna naon tapi manehna mah hayang ngejelaskeun kumaha eusi hate manehna ka Nyi Tarsia anu ku manehna geuningan sakitu miharepna. Anu ka manehna sakitu miharepna. Siga waktu kejadian di situ cangkuang sok sanajan teu diceplak pahangkeun oge geus kagamar kumaha eusi hatena Nyi Tarsia ka manehna. Ku kituna kencing we manehna teh indit ngajugjug ka lembur hujung. Si Ruyuk teh dibawa sabab sok sieun mentak garuahkeun pangpangna mah. Pikeun hayam warga lembur anu sok pating barakatak sarieun. Barang rek anjau ka imah Nyi Tarsia Andi anu can apaleun lamun ayeuna Ijandra teh geus aya di bawah kekuasaan Karna alias si Jakalara. Sabot kitu ngadenge aya sora awewe anu jejeritan sarta jejebis sesentak siga anu keur nyarekan. Hah, suara Nyi Itar, ceuk Andi bari nguliwet nyumputkeun dina tanggal johar. Can oge ngarasa kagetna sirna manehna ninggal hiji awewe anu lumpat tukang ngeunana. Mireungeun kitu Andi geus teg bae lamun Nyi Tarsia keur aya dina bahaya. Teu loba mikir deui ngan corilat. Keceuleng bae Andi ngeberik dina waktu anu ngan sakoteap. Manehna geus bisa ngudag teu antapara deui ngan gerowok bae si Jajaka anu teh lianti karena anu ayeuna geus nyamarkeun ngaranna jadi Jakalara teh ku Andi ditewak. Pepeuteuyana ai hae. Saha si laing? Karena kerendang ret kana leungeun kencana petela buntung semet pigeulang. Ku kituna geus tageyeun ieu musuhna Bahrowi teh. Lain morongos. Naon perluna Andi ka ngudag-ngudag Nyi Tarsia? Andi malik bari teu ngalepaskeun sepengana. Naon hubunganna jeung si laing? Sia buntung. Rek neangan penyakit. Memang sia teh ku aing rek diteangan. Sekarna bari ngepeskeun leungeun anu saterusna ngahiuk ngirim tonjokan dina gerakan gugur gunung tungkusan ujung kulon. Abong manusia ukur warugana wungkus ya cek Andi bari nakis ku leungeun buntungna. Lain di kieu reuasna karena sabab kakara aya jalma anu nakis gerakan bari teu kere-kere. Paingan cek Bahrowi cenah leungeun buntungna teh kacida hebatna. Mikir kadinya karena teu loba mikir deui saperut narajang masih dina jurus gugur gunung anu maksudna lamun ditakis deui siga tadi manehna rek ngagunakeun gerakan sero nyusup disusul ku jurus Caladinoktok. Tapi ijiran karena salah Andi dina ngayonan panarajang teh gentak ngagunakeun jurus tapak jalak warisan ti Pamardaka. Temenge deui leungeun katuo Andi ngapelesur nembrak dada. Tacan oge kuda-kudana ajeg leungeun buntung Andi geus ngahancak kana carehamna.
cak Andi lamun lain ninggang karena anu geus ngagem ajian batu karang geus tangtu nyengsol carehamna sarta huntuna bisa meruluk. Tapi manehna mah teregrog-regrog sok sanajan ari ngagerung mah geus pasti sarta awakna langsung ngagedebut koreja karena hudang deui. Bari amarahna geus teu kabenung deui. Saumur dumelah kakara ayeuna aya jalma nu sanggup ngarag-rageun manehna. Kajurung ku amarah anu ngagugudag saprut bae manehna nganarajang dina jurusan badak cihea nu matak ngabahayakeun teh. Ayeuna mah anu diwangun jadi cula badak teh lain dampaleungeun tapi ku bedogna. Andi anu can nyaho kahebatan jurus badak cihea teu sagawaya. Dina pikiranna geus yakin yen lawan anu disanghareupan teh teu bisa dianggap enteng sabab geus kabuktian sanajan tadi carehamna dihantem ku leungeun buntungna siga anu teu kerea-kerea. Moal baheui dijantra katutuykeunna taluk lamun ieu jajaka teu ngabogaan pangabisa anu tangguh teu bisa dilalaworakeun. Nitarsia anu sakitu bedang oge geuning siga nu teu walakaya nepi ka dibeberik siga hayam. Sebelum badog anu diwangun jadi cula badak teh nyuruntul sakilat Andi nyabut siku-sikuna badog teh ditakis. Maksud amat Andi teh rek langsung ngagunakeun jurus capit urang tapi lain deui kagetna sabab leungeun anu keur nyepeng siku-siku teh bantrok jeung hiji kekuatan anu kacida hebatna. Ukituna Andi setengah ngereunteutkeun awakna sangkan teu nepi ka ngedeprek sanajan ari siku-siku mah masih napal dina bedog lawan. Tapi Andi geus kaget deui wae lantaran beheungna rek ditoplos ku gerakan sadi noktok. Ku kituna sakilat Andi ngajauh ka tukang bari narik siku-sikuna karena terus nyuruluk bari bedogna rek ngahanca sirah Andi. Anu sakatala nyurah narik siku-sikuna kapaksa nakiskeun leungeun buntungna kana bedog anu terus nyuruntul. Trak bedog awur jeung tungtung leungeun buntung Andi. Ayeuna mah karena anu ngaranjung teh lantaran bedogna nepi ka ngolewang akibat daya bentrokna tanaga kekuatan batu karang jeung leungeun buntungna anu memang geus dilatih saumur-umur anu ngajadikeun karena nepi ka ngejat. Hebat buntung, hebat. Tapi ulah waka gede hate. Si Jaka haram lamun kudu ngejat ti pakalangan karena gorowok. Nitarsia sanggeus nyaho anu andon suka bebela teh bebene hate anu matak basket jadi mepes hatena, jadi pamepes hate langsung ngageropin ka bunga bari geuat ngadeukeutan Andi. Saha eta teh itar lalaki pika sabaleun datang rek ngaguna sika cek itar siah bari ngemburilang kan kakarna pinuh ku kaijid geningan nah kijanta bet ngantep cek Andi. Tapi nyitar sia ukur humandal teu bisa nembal sabab manehna ngarasa disaugrogeun ku anu jadi bapa supaya ngalayanan eta lalaki. Hahaha montong telete Andi hayang ka nyitar sia jadkeun keula ieu dada si Jaka karena bari nepak dada. Teu kudu dititah Jaka ka dieu maju manusia bejat cek Andi bari balangkeun siku-siuna dina dada. Antosan di sisi itu keun ieu mangkluk urang warah palajoan we Kang Andi cek Andi bari maju sababaraha lengkah. Hahaha gede kawani sia buntung gening awas cek karena bari nyebrut deui narajang make jurus gugur gunung dina ulin padingdang. Ele wak
mangertos na pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunda si buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.